Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Sanggeus eta, Yesus angkat ka Yerusalem sabab di ditu aya pesta keagamaan. Di Yerusalem, deket Gapura Domba, aya hiji kulah anu ngaranna dina bahasa Ibrani Betesda. Eta kulah make 5 tepas. Unggal tepasna pinuh ku nu garering keur ngaredeng, nu lolong, nu deog, jeung nu lumpuh. Keur ngadarago obahna cai eta kulah. Sabab sakapeung sok aya malaikat pangeran lungsur ka eta kulah, ngobah-ngobah caina. Lamun geus kitu, anu pangheulana anclub kana eta kulah, gering naon bae oge tangtu cager. Didinya aya hiji jelema anu geringna geus 38 taun. Katingalieun ku Yesus keur ngedeng ngagoler jeung kauninga yen geringna geus sakitu lilana. Tuluy dipariksa. Maneh hayang cager? Walona. Sumuhun juragan. Mung upami cai kulah obah, abdi teu aya anu ngabantuan nganclubkeun. Nembe oge nyobi-nyobi parantos kapiheulaan ku nu sanes. Pilahir Yesus, heug, geura nangtung, samakna pulung, tuluy leumpang. Sapada harita eta jelema ngadadak cager. Jung nangtung, samakna dipulung, tuluy mimiti leumpang. Harita kajadianana teh dina poe Sabat. Ku sabab kitu, gegeden-gegeden Yahudi ngomong kieu ka eta jelema anu kakara dicagerkeun. Ayeuna poe Sabat, eta maneh mawa samak ngarempak hukum agama. Walona, abdi mah dipiwarang ku anu nyagerkeun. Saurna, geura nangtung, samakna bawa tuluy leumpang. Saha anu nitahna? Para gegeden mariksakeun. Tapi eta jelema anu anyar cager teh teu wawuheun ka Yesus. Turug-turug Yesus kahalangan ku nu loba serta tuluy angkat ti eta tempat. Sanggeus kitu Yesus papendak deui jeung manehna di bait Allah. Kieu dengekeun. Saurna ka manehna. Maneh ayeuna geus cager. Ulah nyieun deui dosa. Bisi matak leuwih cilaka. Eta jelema tuluy bebeja ka para gegeden Yahudi yen anu nyagerkeun manehna teh Yesus. Kusabab kitu Yesus ku para gegeden teh mimiti disusahkeun lantaran nyagerkeun dina poe Sabat. Tapi pilahir Yesus, rama kaula teu kendat barang damel nepi ka ayeuna, kaula oge kudu kitu. Diwalar kitu maranehna beuki gergeteun. Beuki harayangeun maehan ka anjeunna. Sabab ceuk maranehna, anjeunna teh lain ngan ngalanggar hukum Sabat, tapi katambah ku ngangkenkeun anjeunna sama jeung Allah, dumeh saurna Allah teh ramana. Yesus ngalahir deui. Kaula rek ngabejakeun hal anu sanyana. Ari putra mah moal bisa kua kieu karepna sorangan. Anu dipilampah ku putra teh, anu ku anjeunna katembong dipidamel ku Rama. Rama mindamel kitu, putra oge milampah kitu. Kusabab Rama teh mika asih ka putra, sagala rupa padamelanana teh dipintonkeun ka putrana. Malah mantana bakal mintonkeun anu leuwih ajaib deui, nepi ka aranjeun ngarasa helok. Sakumaha Rama ngahudangkeun nu paraeh sinaharirup deui, putra manusa oge bakal ngahirupkeun saha bae anu dikersakeunana. Rama kumantan moal ngahukum ka saha-saha, sabab hak ngahukum sagemblengna geus diserenkeun ka putra, supaya jalma-jalma kabeh ajrih ka putra sakumaha ka Rama. Anu henteu ngajenan ka putra, henteu ngajenan ka Rama anu ngutusna. Kaula ngomong sanyana. Sing saha anu ngaregepkeun omongan kaula, jeung percaya ka anu ngutus kaula,
tinangtu hirup langgeng, moal dihukum, malah ucul tina paeh sarta asup kana hirup. Sing percaya lamun ceuk kaula bakal aya mangsa anu paraeh bakal ngadarenge suara Putra Allah. Eta mangsa ayeuna oge geus mimiti. Anu ngadarenge kana suarana tinangtu hirup. Sakumaha Rama sumberna hirup, Putra Manusia oge kurama dijadikeun sumberna hirup. Rama ka putrana geus nyerenkeun hak pikeun ngahukum, sabab putrana teh Putra Manusia. Ulah hareran, pasti datang mangsa anu paraeh bakal ngadarenge suara anjeunna, tuluy kalaluar ti jero kuburna. Anu keur hirupna hade, harudangna bakal terus kana hirup langgeng. Anu keur hirupna jahat, harudangna pikeun narima hukumanana. Kumaha hukumanana, kaulah henteu kawasa nangtukeun sorangan. Kumaha ditimbangkeunana ku Rama bae. Eta sababna hukuman ti kaula bakal adil, lain ngahukum sakarep-karep, tapi ngajalankeun pangersa anu ngutus. Hal ihwal kaula nu saenyana, ari diomongkeunana ku kaula keneh mah teu bisa dipercaya benerna. Tapi anu mere panyaksi tina hal kaula teh jalma sejen. Sarta kaula terang yen panyaksina bener. Aranjeun geus ngirim utusan ka Yohanes. Nya Yohanes anu mertelakeun hal ihwal kaula teh, sarta pertelaan anjeunna bener. Kaula nyabit hal ieu lain kusabab butuh ku pertelaan ti manusia, tapi kusabab hayang supaya aranjeun salamet. Yohanes teh lir lampu anu hurung caang ngemprai. Sahari taun mah aranjeun raresep kana caangna. Tapi kaula sorangan bisa mere pertelaan anu leuwih jembar tibatan anu dipertelakeun ku Yohanes. Anu dilampahkeun ayeuna ku kaula teh papancen ti Rama. Jadi bukti yen kaula teh diutus ku Rama. Sarta Rama oge anu ngutus kaula, maparin panyaksi tina hal kaula. Aranjeun can ngadarenge swantena, can naringal kana pameunteuna. Timbalanana ku aranjeun henteu disimpen dina hate, lantaran aranjeun henteu percaya ka kaula, utusan mantena. Aranjeun ngaruli kitab suci, sabab ceuk pikiran aranjeun baris manggihkeun hirup langgeng ti dinya. Tah eta kitab suci teh mere pertelaan hal kaula. Tapi aranjeun embung datang ka kaula, ari hirup langgeng hayang. Kaula lain rek malar pamuji ti manusa. Kaula terang aranjeun jalma kumaha, hate aranjeun tayakanyaah ka Allah. Kaula anu datang make kakawasaan Rama, ku aranjeun teu ditarima. Ari anu datang make kakawasaanana sorangan ditarima. Aranjeun resep dipuji ku pada jalma. Henteu ikhtiar sangkan menang pamuji ti Allah nu Maha Esa. Atuh rek percaya ka kaula kumaha. Tapi ulah nyangka ka kaula bakal ngadakwakeun aranjeun ka Allah Rama. Anu bakal ngadakwakeun aranjeun teh malah Musa, anu ku aranjeun dijieun harepan. Lamun nya ge aranjeun percaya kana pilahir Musa, tangtu percaya ka kaula. Sabab anu diserat ku Musa teh pertelaan hal kaula. Tapi kusabab aranjeun teu percaya ka anu dipertelakeun ku Musa, rek percaya ka kaula kumaha. Sakitu dawuhan Gusti Allah.